Jeung tenempok jalan mata batin teh bari ngararasa jeung ningalikeun mata dohir kondisi mustami. Pan mustami teh katingali kiceupna geus lineuk. Dan ciri mau balik ngaji buru-buru beres. Aceh urang di abdi masih kena cenghar tingali cara diukna. Tina sila jadi nangkep tuur. Dah, itu rios. Rios tong dibuka. Ya ciri baca. Bacaan mau balik maksudnya. Rios mah saraos we saraos. Aceh abdi mah teu nangkep tuur, tapi tingali pantu sila nangunyar tuh juga deh. Rios mah tong ditilepan mah saraos. Dan menciri bahasa nu balik mata lainna naon bisi kablok sokan cek nafsu mau cek nafsu sok bobodo telah tong sok ikungan 3 jam 2 jika HD nya ngaji 3 jam 2 izuk jelema gebrah ke salat subuh kadang saya latang kabobodo ku nafsu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wan naji'ati gharqa wan nasitati nasta. Hadirin kaum muslimin anu mulia, rufina keluarga besar Pondok Pesantren Al-Huda di Naydanget bawiraos ginururan rahmat anu agung anu musir sareng anu ngamuara kana kuatna iman sinerang Islam nu dibuktaskeun dina ieu dangat urang sararea seja syukuran ka Allah Rabbul Alamin. Hiji tujuanana meemut awal tahun baru Hijriah, nu kadua acara hawal, nu katilu alumni lulusan Pondok Pesantren Al-Huda lumasar kana eta hal. Muga-muga kumpulna ngariungna urang sararea dina tempat dina sayana sing jadi saksi jaga dina pekian dina kalangkungan hisab jeung mijan. Muga-muga sing dipayungan ku rahmat jeung ridhona Allah bari hasil syafaatul uzma di Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga ieu pesantren dibarokahkeun ku Allah, santrina tambih-tambih seueur al-mukarram kurang sararea. Muga-muga diposkeun yuswana ku Allah. Para alumni lulusan ieu pesantren khususna umumna para kiai muga-muga dibarokahkeun ilmuna ku Allah. Muga-muga bisi di antara jamaah nu hadir aya tukang tani, muga-muga ku Allah sing diuntungkeun sabab tanina. Lamun seug tukang dagang, muga-muga ku Allah sing diuntungkeun sabab dagangna. Nu kagungan ilmu, muga-muga sing barokah tur manfaat ilmu. Nu barokah jabatan, muga-muga sing jujur adil tur nyaah ka rakyatna. Muga-muga urang sararea kalebetkeun golongan ahli ilmu, ahli masjid, ahli Al-Qur'an. Bi barokati Al-Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kakantun kapainan para alim ulama, para kiai, wabil khusus kapainan sahibul fadil al-mukarram wal muhtaram ad-da'i ila Allah, tersana kasepuhan pimpinan Pondok Pesantren Al-Huda, wabil khusus kapainan qori terbaik internasional
Bapak Kiai Haji Muhammad Jata anu sami kusim kuring dihormati. Kepoinan para pemerintah, para tokoh masyarakat, wabil khusus para pemuda, santriyan oge santriat anu sami kusim kuring dihormati. Kepoinan para alumni, panitia, penyelenggara, pengatur waktu, pembawa acara, hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat anu sami nampakat di tempat anu mulia anu sami kusim kuring dihormati. Kaum muslimin anu mulia, dina bulan Muharram teh Allah Rabbul Alamin ngerasakeun loba pisan nu terjadi dina bulan Muharram. Salah sawiosna hijrah Kangjeng Nabi di Mekah ka Madinah, wartosna eta bulan Muharram. Hijrah teh pindah, tapi mana hijrah ke urang ayeuna mah lain kudu pindah di Sinang barang ka Cianjur, sanes kudu pindah di Cianjur ka Jakarta, lain kudu pindah di Jakarta ke Indonesia, ke Jakarta ke Indonesia keneh. Tapi hijrah urang ayeuna mah pindah tina musyrik kana tauhid, pindah tina kedul kana daekan, pindah tina berwihati kana jembar mana, pindah tina kebluk ngaji kana daek ngaji, pindah hijrah tina biasa salat akhir waktu ayeuna mah hijrah kan awal waktu. Kalau bagiannya jelema nu salat asar setengah genep tegung silang mengadan maghrib cikakina nanti aya kubetah-betah deui di alam dunia teh cikene aing teh salat asar geus maghrib deui jeung kumareun cijung ieu mah salat asar setengah genep mun awal waktu tah ayeuna mah datang Muharram pe geura hijrah bilang bara jika di Mekah kuring cikene wangsul di Mekah kacan sasasi di ditu mah salat lohor teh jam 11 geus berangkat ke masjid Jumatan jam 8 jam 8 tos aya di Masjidil Haram eta watek sugan teh rek kabawa ka Indonesia datang ka dieu teh setengah 12 deui eta teh kiaina teh dia kumaha bangsatna ta urang ayeuna hijrah kan awal waktu da tugas pokok jelema diturunkeun ka dalam dunia teh tugas pokokna mah sataya kaja bi ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kami teu nyiptakeun jin jeung manusia cek Allah kecuali geusana supaya ibadah kabeh ka Allah. Ari ibadah kabagi dua, hiji ibadah mahdhah kadua geur mahdhah. Ibadah mahdhah teh salat puasa zakat munggah haji ruku sujud tahiyat awe salat. Wer mahdoh usik malik tani dagang rezeki jeung sajabana dahar keluar asup imah keur jelema mukmin mah rek mahdoh wer mahdoh ge termasuk kategori ibadah. Urang ibadah khususna salat lemeh datang waktu salat teh urang geus gaduh abdas ngantosan sumpingna datang waktu salat san ngaduakeun ge malaikat Allahumma gfir lahu Allahumma hamhu. Memang salat urang wudu heula bari tigin sesuai jeung aturan fikih pokosok heula pan kitu betak juri corona teh kamari teu aneh urang Islam geus biasa arat ka dieu pan tapi ka kiai ge muyang pan harita dipaksa kita pokosok kiai mah memeh aya corona geus pokosok kita make masker kuring mah cadu kerame corona pandemik disebutna teu hayang mung naon sabab eungap percuma baham di maskeran aing ngomongkeun tatangga teu eureun da hakikatna mah eta teh mun dipikir tatang pandemik bohongan bangsa dunia teh teu eureun ngagorengkeun batur tah dilatih bangsa bidahalangan. Terus nu kadua jaga jarak terus physical distancing bahasana urang Islam mah jeung awewe lain mahram tiba heula ge jaga jarak pan kitu. Tambahan deui naon ieu? Hiji deui teh. Apan tilu lain? Coba sok kokosok make masker jaga jarak murah 5 ieu. Harita hindari kerumunan.
urang mah insya Allah urang Islam geus dilatih kokosok beres kokosok disunatkeun minggu ulama fikih ditengahkeun ka langit soja ditinggalikeun maca doa Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minat mutatahhirin ngaji mah heulaanan ngoreksi eta we heula beres gitu dikibling-kibling samping teh bari maca surat Inna Anzalna deg-deg ka masjid make pakaian bersih bari rapih keuna teu teuh warna bodas ieu merek salat make kaos partai kan malah usum pilkada mah tukangna teh foto calon bari huluna teh dibalikeun ka handap bari ditulisan pokna teh siap jungkir balik membela rakyat kapilih we teh nolol deui sia teh da makmum di tukang teh lain babacaan hayo baca tulisan dina kaos warnana warna bodas na teu meunang kisahal salat make warna hideung baboro hideung rek warna bulu hideus ge pek teh teh diblos ka masjid lengkahkeun sampean belah katuhu pertarosanana na teu meunang ka asup ka masjid ngalengkah suku kenca baboro suku kenca masih rek ngagajlung ge pek teh teh keteuseun pites macokor Lolos ke masjid, dawa ke calik ke Nabi salat 2 rakaat tahiyatul masjid ngaran. Calik we ngantosan sumpingna waktu lohor. Datang waktu lohor ngong adan dikumandangkeun. Terus komat pilih di antara jamaah nupang saya enak bacaanana qori disebutna cek ahli fikih. Ngan lumun jadi imam cek Nabi sing bijaksana idza shalla ahadukum bin nasi falyuhaffif. Di mana anjeun salat pimpin jadi imam batur ngamakmum ringankeun dina bacaan dalam artian maca surat ulah kumaha saya kudu meh jadi imam rakaat kahiji beres Fatihah teh suratna teh Al-Baqarah kadua surat Yasin direret teh ka tukang makmum aki-aki genep pingsan kabeh perhatikan cek Nabi pan makmum teh teu ngora kabeh aya nu tos pikun nu nyeri tuur nu nyeri cangkeng terus nu moe bare bisi kahujanan nu kabrengseng hayang nyaduk hari imam lila teuing baca surat makmum tika kababayan dina sajadah saya deui imam eta aya wagelan ajengan aya halangan pilih deui di antara jamaah nu pangsaena biasana lamun di Sukabumi imam teh aya teh sok silih jongklokkeun jiga monyet di pentawada sia cenah imaman pan ajengan mu ayo cenah pan fungsi masanten digelar tangi bener fungsi masanten pan teu biasa jadi teu bisa silih jongklokkeun teh aya pemuda nekat paling jeung imaman mah aing teh kabisa ngan sakulhu beres Fatihah kulhu ruku sujud nangtung deui beres Fatihah rek maca kulhu mikir teu boga ilmu menang teu cenah kulhu deui makmum ngadagoan imam ngehehenen kene pancek ahli fikih tugas makmum maca subhanallah ngan kate maca subhanallah na lain niat ngingetan imam maca subhanallah sateh zikir ngan imam sing ngarti matak makmum maca subhanallah ge aya nu kaliru subhanallah cek imamna dalil poho nu jadi pasoalan teu bisa di surat sejen subhanallah akhirna kadeset ngareret ka makmum ka tukang kenging kulhu deui cenah cek makmum teh mangga dilajeng cenah cek musa urang terlalu ceuk salat ngomong tuntung dewek teu ngomong aya imam aya ilmuwan ngan teu make aya jelema aki-aki aya ilmu ngan teu make akhlak mana boga ilmu teu make akhlak make kolor geus 4 bulan teu diseuseuh cek pikirna moal salah dina kolor teh aya najisan salat mawa najis teu sah cek ahli fikih eta teh syarat wa idang tabassartu ing tapal masrut cek ulama usul fikih leungit syaratna mah teu sah nu disyaratana ge matak porosotkeun kolor teuneun tukangeun dalamun make akhlak mah porosotkeun di luar gantungkeun ieu tihang beduk ieu kolor kotor aya najisan bawa ka masjid gorengkeun tukangan makmum sujud karena kolor aki-aki dalin babacaan hayoh bersin
eta teh aya ilmu ngan teu make akhlak. Da kaum muslimin punten bicara akhlak mah lain bicara halal haram. Sanes bicara hak jeung batil, tapi bicara akhlak mah bicara pantes jeung teu pantes. Ta model kuring ieu make kopiah, ieu teh akhlak. Lain kita agama make kopiah ngan cek agama tutupi mastaka, cara nutupanana ku kopiah mangga ku kain kitu naon lalajoan urang zaman dan tutupan mastaka teh ku kain ku sorban. Ngan akhlak kiai mah di Indonesia khususna kiai komo barikeun ngaji nutupan mastaka teh akhlak ku kopiah. Sok kuring ayeuna keur ngaji make helm. Pantes teh. Nyiar-nyiar ditilang we ku camat. Tayu model di sarung kade lain kita agama make samping ngan cek agama tutupi aurat. Cara nutupanana ku sarung mangga ku kain kitu naon. Ngan akhlak kiai nutupan ora teh ku sarung kuring pulang anting ke Mekah nutupan ora teh ku sarung ieu teh di sarung teh lain burut sanes bagian dina akhlak. Tayana mustami calik kiai ieu teh akhlak. Kuring ngaji mustami calik akhlak, kuring ngaji mustami idi gimrang teu ngajedog jere patuh si akhlak teh. Kesel atuh da menikah eureun itu hayo di budak. Ditakul ku buruk ari heueuh mah make akhlak ciat dengan jedog keur ngaji mah kurang ge amak-amakan lapar aing lah. Wangsul deui ka urang beres salat tong likum-likum gajleng urang Islam lah wiridan komo poe Jumaah baca musabihat Fatihah 7, Qul 7, Rabbi Falaq, Rabbi Nas 7, Ilahillah Suliti Dosi Ahlak 7 tambahan pantos surga ku Allah dipolongokeun kabeh kok rek asup le pintu mana gepek teh teh ya masih eta lain likum-likum gajleng ningali ustad heran sabet ku si eta jelema goblok malah loba nu teu tulus jumaahan dauh ilmuan datang teh ka masjid kasabak imam keur khutbah da balik majar teh kaporotan padahal asup we entong diuk salat ngan cek ulama fikih ringankeun bacaan datang ke masjid poe Jumaah imam geus meundang sarakaat salat imam uluk salam urang nangtung deui datang ke masjid imam urang Allahu Akbar barang bar deui imam uluk salam entong dibatalkeun salatna 4 rakaat pan gitu geus sing ecreg we ngaji malah aya tiba-tiba ecreg pisan jo ka masjid poe Jumaah da saumur-umurna ge pantara salat bahasa pemajikan lagi ngajaran datang ke masjid lawang pantau masjid ku DKM ditulisan numpuk mawa HP ku dipaehan da balik deui atuh akan cenah teh cios Jumatan atuh da kira-kira aing rek di pojoran dumeh mawa HP ya ku boloan wangsul kita ibadah mahdoh khususna salat dibigawe beres salat nih sing pageuh atuh geura terus keperak teh diaplikasikeun dina kahirupan sapopoe estuning rintih jeung ati-ati hirupna sadar kana tugas hirup yang dikaduniakeun ku Allah fungsi utamana ibadah muncan geubat keur hijrah jelema nu geus tuhu ibadah batina musyahadah ka Allah mah nu ngeunah teu ngeunah ge teu oleh ridho nu teu ngeunah diganyel lain ku sabar deui ku ridho naon sabab hatena geus pasrah tumarima ka Allah da geus dicita ku ibadah khususna salat dican ngardi wakieu ini perkara nu teu ngeunah ceuk nafsu teh belum tentu perkara goreng itu teh nu terbaik cek Allah ngan urang teu paham innama yu'allimukal man'u liadami fahmika anillahi bihi pastina manusia sok rasa kecewa jeung haneueul mun perkara dipikahayan kanyataanna teu sesuai jeung dipikahayan pan urang hayang mah beunghar tapi balangsak nu kalah ngalongok ka imah urang hayang mah tani jadi malah sawahna ge kaurugeun nu nyesa ge malah kubeurit usaha hayang lancar malah tanggungan cilokna ge digadekeun rumah tangga hayang runtut raut sareundeup saigol sabihanean tapi kalah ka pamajikan menta diserahkeun tong rasulullah eta teh aya nikmat kan boga anak
host bae sok ngarasula nih tong ngarasula rencana Allah eta anu maslahatna kita boga anak loba teh pae hiji teh pan boga 5 aya 4 deui da kuring ka penting ieu boga anak teh geus 5 kagenep hanja naon deui ge magawe teu dimu macul teu bisa ngulikeun mal aya pagawean hayeuh nyinan budak malah nu kadua mah umur 20 tahun awewe kawinkeun ka santri dikawinkeun poe Senin malam Rebo maot keluarga lalewe cing tong lalewe heuceunat pan ieu teh maot budak teh menang ti kahayang ti baheula atuh kudu jengjerikan cing teh da ieu nu maslahatna minimal anak wae mah tekor parabanan jika sadis ngomongnya pan urang ge ditipan ku Allah urang ge belum tentu teuing disukan teuing pageto da titipan di Allah tang Rasulullah pemajikan minta diserahkeun urang geus isyarah nanya ka Allah ternyata jawabanana kudu diserahkeun tong dikukut piceun Allah rek merek ganti leuwih hade daripada eta. Jadi ketika begitu nomor kedua kuring pengalaman mata ngomong gitu baheula pada di pasantren kawin resel boga anak gawe tetimu macul teu bisa pemajikan hayang jajan anak hayang jajan rek kuli tetimu macul teu bisa rek mimpin tahlil teu kabagian jobna ku kieu senior pan akhirna mah pemajikan usul minta diserahkeun dukung ku inungna cenah nyai rek kira majuna kawin ka ustad bari pangangguran mending ora keneh minta diserahkeun atuh aya dukungan beuki nganyok piceun teu tengah Rasulullah yakin Allah rek mere ganti bener lamun masih keneh pemajikan kasih eta ayeuna umurna 48 tahun kabayang pewatna kawin deui we harita teh kana umur 17 tahun ayeuna teh kakarak 33 tahun matak teu kudu nyandung da teh geus seger keneh Korek Allah nyokot teh ternyata rek merek ganti neleuwih hade tong Rasulullah jelema nu geus dicitaku salatana mah taraga lider pasrah we tasala kadar nu dititipkeun teh ukur biji terhak guna pake can kaharti ceuk urang gelar tanghi urang yin analogi urang dieu ieu sok bandungan urang diajar sangareukeun hate ka Allah urang dieu rek angkat jarah kacik kunul osok jarah sok jarah nutara jarah mah juri gua habib eta teh lamun dinisbah mah ceuk Ibnu Malik jadi wahabiyun nya tingali bab nisbat dikasrokeun huruf akhir teh panu nempel ketempelan ku ieu musadadah wajib dikasrokeun kitu jangan urang mah tarik rek jarah osok jarah berangkat teh opatan urang gelar tanghi teh nu duaan masih keneh jijing dina makom syariat bari tauhidna acak-acakan nu duaan deui makomna teh geus musyahadah ka Allah geus teu bisa dioyagkeun tauhidna kapayun we ka jalan neangan tumpangan gratisan anu ka Cianjur pan kitu ka Cianjur hayang nepi aya mayar emung neluk liwat di belah wetan di arah Cidaun SS anu lahirna tahun 85 kabayang kolotna kiri bentuk ikhtiar tapi Rabbul Alamin ngerasakeun eta SS teh teu eureun supirna teu nincak rem dan nu duaan mah tauhid acak-acakan ngutruk mabokna dasar SS butut sok pikir ku akal nu sehat menyaho ge butut atuh kusia make dipegat malah tepi ka beak bahasan aing ge nyaho eta teh sabaraha hargana teh murah cenah sia bari meunang ngalisingkeun dasar tatangga Bang Emok cenah sia pinarakaeun sia beak laklak dasar ceuk nu duaan mah nu namakom sahadah ulah itu teu eureun teh Gusti teu ngerasakeun naon daya upayana urang lamun Allah teu ngerasakeun matak teu eureun ge pasti eta teh kersana Rabbul Alamin jeung Allah rek merek ganti mobil nu leuwih hade daripada eta kumaha teu narima keneh tong dakwah cenah sia aing ge kieu-kieu ge cenah alumni gelar tanghi sia
di madrasah goblok jeung sia dakwah teu narima. Yus SST ke arah Sinang Barang temangkuk sababaraha waktu ti Cidaun keneh liwat ngagidik mobil warna hidung merekna Pajero Sport numutkeun beja mah hargana 675 juta jika nu kuring lain aku bener. Platna lagi nomor platna tacan keluar masih Indrayan kan ini di pikiran Indrayan non hardina tuwani melgat naon sabab binu karumasaan cacakan SS butut gini pegat teureun komo mobil mewah bila kutingiduhan dipegat nu bogana tapi Rabbul Alamin ngerasakeun teu dipegat ge haji ditoel hatena ningali ngariung opatan reg eureun kakarak dah nuduhan geus mulai sadar oh SS teureun teh geuning ieu gantina pejep teh ku haji teh boga Pajero teh kacana teh turunkeun beda panjang mobil butut turunkeun kaca teh lain dipencet digoeng ku supir teh ketika lakat leket kesang teh kakarak sakieu turunna teh Haji nanya bade angkat kamarana bade ka Cianjur Kang Haji kumaha bahasana cek Haji Kang Haji teh megat ciranca buaya keneh neangan jelema nu rek ka Cianjur hayang boga batur ngobrol dina mobil ternyata Gusti ngresakeun ieu mangga jeung Kang Haji naik kaciri teh horeng SS teh ngresakeun eureun teh ku Allah rek mere ganti neuwi hade ganti lagi Pajero mangga cara-cara lik narek malah anu saurang masinal gedilaan dijingjing cek Haji teh tepeng gitu anggo we pilih kotor cenah Kang Haji sawios teh ku Kang Haji disepin ayo atuh cek Haji teh bade ngalaleut atuh cenah kan tenan we Pak Haji punten aku amat teu nyanak ngan nyanak ke Kang Haji teh kerating deng 2 ewang teh sabariji 2 ewang rek nanya mayar teh gawe henteu Allah ngerasakeun kerating deng 2 ewang Kisahal Abdul Fatah ngaji di gelar tanghi geus deukeut ka 1/2 jam Gusti teu ngerasakeun aya wah kerating deng ada ieu saliwat mah ye lain ngomong nyari ngawe bidang panitia saliwat mah jiga kisah giliran panitia lain ngajak jelema hatena jeung hareup ka Allah tong ngarasula itu maksudna pesan moralna daweuh fatalina perkara nu dahar jeung gawe fatalina dah nu dewang ku ibu yang datangna ti salaki sanes sumberna ti Allah ngan datangna lewat tangan salaki dalilna mana lalajuan ieu panumpang ge obatan teu gararawe bari teu mahal bari teu maya aya rezeki mah ti Allah 2 ewang Kang Haji cenah ditampi mana cenah jual minum eta teh ya contohna teh kieu ieu mah eueuh urang aqua we Ardina ulah ngarasula rek ngomong naon ari Gusti teu ngerasakeun catet nih gelis kasep cing eta rek kamana geus ya jadi aku kolot ngaji tiung tuh ka era teh eta teh ikhtiar nyaran Gusti ngerasakeun napokeun rasa ari ka dieu teh maksudna mah diajarnya harus hati Allah cek Haji teh sok nyara resep karena cenah Pak Haji nah cenah Pak Haji geraku ieu mobil sakieu saena bari weuteuh harga negeri ratusan juta lebar teuing dia ngarokok kumaha cek Haji ieu mobil teh rezeki ti Allah tong kasiksa ku bana keuna mobil butuh ruksak mah meuli deui ti dealer pan loba nu gablok mobil tiga belah dipake udud-udud acan kasih saku banda tau mangga cenah ngarokok cek Haji teh 3 bungkus ewang bayar ya
gawe itu aya rezeki di Allah tilu bungkus sewa ya ngaji sak jam leuwih panitia mere udun gerak sabungkus lain ngawin-winan udah kudu jujur jelema maksudnya saya patalina jeung ngaji terus saya patalina jeung gawe pan urang ge usaha turun subuh datang maghrib menang batik menang ngan teu kahakan naon sabab ayeuna nyopet bener ibu ayeuna ku salaki ti tadi teu dibere nafkah ngaji ke gelar tanghi wangsul di dieu dibagi besek ku panitia meureun mata dipake meureun bisa teu persiapan balik mau besek datang ke imah dibuka tuang besek di panitia di salaki sanes ti saha ti Allah ngan lewat panitia kahartos datang Rasulullah diterima tadi ya nuhun baboro dibere sabungkus dina henteu lagi menyang Rasulullah lewat ya tuh sedang barang ka ditu ke Cibinong Kang Haji cenah ieu mobil teh manawi uninga tapi teu yang disebat kepo cenah sabaraha ieu teh hargina cek haji 675 juta dadakar ieu teh 4 kali 4 malihanan cek haji jakatna lagi Kang Haji can dibagi malah Kang Haji mah mun barang beli sewa di zakat teh sekaligus diinfakkan di sedekah kararesan salira ngiring ka Pak Haji ieu zakatna sakantenan jeung sedekah 5 juta ewa gawe teh bayar teh aya rezeki di Allah 5 juta ewa kisah ngaji digelar Kang can buku matak raheut hate lamun nyebutkeun ayeuna mah menang kisah teh mahal nya iraha aing target make nyebut mahal baboro dibere teh dibere gamenya teh ngutruk lain teh rezeki we ti Allah pasti Allah mayar lewat jalan lain ka harti teh Allah cek panitia alumni caduk kelu teh dibere buktikeun beres ngaji tong dibere duit hiji moal lagi kedua moal kukulutus ngan pecat 2 bulan ka hareup onang deui cek nu goreng hati ya mah pasti moal datang sabab ayeuna teu dibere duit lain teu datang sote Gusti mah teu ngerasakeun da ayeuna ge naon daya upaya kisah tong geuring penyakit tadi memeh init muncrut da moal datang atuh leres da kira-kira panggelo-gelo na kiai lamun teu bisa diondang teu datang dumeh penting ieu teu dibere duit kiai gelo geus puguh anu menangna mah leuwih gelo entong ringrang kubab capekeun lewat ke Cibinong pan itu teh anu gawir gede teh Gunung Bengbreng kadinya teh jurang mobil polisi pabaliu TNI ngabantos truk elep bus jurusan mereka Cianjur ngan lidek mobil pribadi ngan lidek jelema pabaliu aya naon cenah ieu aya mobil kana jurang cek nu tauhidna acak-acakan bawa SS nu tadi kumaha cek nu musyahadah ka Allah teu bawa Gusti ngerasakeun buat teu eureun sote Gusti rek nyalametkeun urang ditoong kahanap ku penumpang anu teu nauhid ka Allah kumaha bahasana dari make agama mabokna anjir kan gitu daun make agama mah ningali musibah teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun sia mah lain anjir bener sia SS nu tadi cenah acenah buat teuing lain da SS teh loba lain sia tuh aya tulisan dina kacana Brebes Allahu Akbar itu maksudnya deuleu ku sia parah eta musibah bakat tingku barah eta musibah deuleu hulu kenek jeung hulu supir tika papisah salah gitu nah itu make seuri bangin ku barah musibah eta hulu kenek jeung hulu supir teu tika papisah lamun eta supir SS eureun urang naik pasti hulu aing jeung hulu sia papisah
kakarak sadar ini horeng teu eureun teh Allah nyaah rek nyalametkeun nu opatan lamun si eta eureun terus nu opatan milu pasti milu tikusruk kana jurang matak dianalogikeun kabeh dieuna perkara nu dipikahayang ku urang ternyata goreng cek mungguh nafsu cek Allahumma hade jika nini nyekel roti anakna leweh pan menurut logika mah kedahna ge dipasikeun pan ieu mah sanes kalah kadibabetkeun kawahangan cek saliwat mah nu teu nauhid ka Allah inung goblok sakitu anak leweh hayang roti bayi roti dicekel dia leungeunna lain dibikeun kalah dikawahangankeun tapi ternyata inung mah nyaho mending keneh leweh anak daripada ngakan roti nu aya racunan datang nu teu ngeunah tong dipikir persis jika urang nyekel cucuk semakin digenggam erat semakin sakit terus urang meunang musibah tong dipikiran lesotkeun pasti bagian tina kanyaah Allah tak wangsul deui tugas jelema ka alam dunia teh horeng tugas pokok mah ibadah saleuwihna jaminan Allah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha saya binatang nu melata di muka bumi kecuali Allah nu nanggung jawab rezekina madak ini tong rasul dina pakahan leutik yang kusalaki dibere 10.000 teh nafkah ti akan ngomongna alhamdulillah kunaon cenah sia teu ditepikeun ka Rabbil alamin pangan 10.000 cenah kan lamun 200.000 mah kuai tapi kan iya kana pun ya kana setangin ya tah cenah nafkah ti akan 10.000 sing cekap sasasiheun kumacek awe nu nauhid ngagoler batina ka Allah katampi kang lahir batin abdi morek ningali jumlah nafkah ti akang dumasar 10.000 sabab ieu rezeki sumberna ti Allah ngan datang ka abdi lewat tangan akang mun abdi ngarasula ka akang kudu masar nafkah leutik hakikat nama abdi ngarasula ka Allah cek akang 10.000 kudah cekap sasasiheun kanggo abdi makang insyaallah 10.000 cekap satauneun ari kitu dibelikeun kitu ku aing na kalender mahi mau satahun mahi kan mun hayang nyatu cocolan ka kalender dalam mun rek dipikir urang rek dianalogikeun diciptakeun ku Allah ka alam dunya teh aplikasinya jiwa urang teh aplikasi utamana ibadah yang dina jiwa raga urang teh aya aplikasi jang usik aplikasi jang malik aplikasi jang tani dagang ngarejeki jeung sajabana jang dahar keluar asup imahna persis we jiga ieu ye jika HP punten dibijilkeun sanes aku dume HP mahal persis jika HP pan HP diciptakeun ku pabrik HP jang naon fungsi utamana jang komunikasi leres dan dina HP aya aplikasi YouTube Twitter Smeses Pacebook jeung sajabana nu boga HP teh keur ngutreke main YouTube jol we nu telepon karena nomor telepon urang pertarusanana masuk tara masuk naon sabab HP pinter sadar yang diciptakeunana jang komunikasi angkat teh kudu bogaana teh ai HP alus digeser cet gitu era jeung HP jago dikitu tah diangkat itu benang kaangkat pertarusanana eta HP cager error sepakat atau ngajawab cager error urang diciptakeun ku Allah fungsi utamana aplikasi utamana jang ibadah ngong masjid gong adan dikumandangkeun di masjid urang keur numpang galang kalau kajongjon numpang galang lain diecatkeun pacul jelema kitu cager error lain cekuring nya kade error lamun HP error hayang cager kumaha ulah dipek Islam perintah radikal di kumaha di servis di omean ka mana ka ahlina bisi aya komponen anu rusak diganti cara ngagantina disoder kuningan disoder alat teu besi urung timah diantokeun ces eta ngomean HP error urang adan dikumandangkeun di masjid jongjon numpang gareng cek tadi cager error ainu error kudu kumaha disoder batur ngaji maneh kalah kagadag gidig mamawa tihang HP cager error kudu kumaha disoder
batur ngaji maneh lah kan ngadablok nonton televisi cager error kudu kumaha disadaya salaki ngaranapkah turun subuh datang maghrib hulu jeung suku-suku di jeung hulu kesang tina mata-mata jang ngalabungkus kelit jeung si fajir pamajikan kalah ka ngeceprek tepi ke melelek dia kacang yang kajang awek itu cager error kudu kumaha disadaya maksud disadaya lain timah panas nu tadi dalam artian bahwa ngaji, bahwa tawasul, baca, bahwa maca ratib, ngarah kasoder, ada ulah salah nafsir kan ada masalah bawel madalin ayeuna wungkuh zaman Sayyidina Umar gariak awe bawel dugi ka aya sahabat Sayyidina Umar dongkap ka Sayyidina Umar jalaran pamajikanana bawelna teu katurungan dongkap teh ka Sayyidina Umar kasambak bojo Sayyidina Umar ge keur ngecebrek udah balik deui atuh sok urang dia ge gua pemajikan bawel datang ka jengan ka dia rek neangan solusi kumaha carana ngatasi majikan bawel kasambak bojo ajengan ge keur ngecebrek rek terus mah moal percuma majikan kieu ge 11 12 Sayyidina Umar mang rek ka mana cenah moal kieu Gusti tadi aya naon kieu cenah Gusti abdi teh kaeban pun bojo kaeban abdi kehormatan pun bojo kehormatan abdi namun abdi teu giat mayunanan rumah tangga itu sekian puluh tahun abis setengah stres mayunanan bawelna teu katurungan bade milari solusi ka Gusti dongkap ka dieu horeng bojo Gusti ge persis jiga pikiran abdi cek Sayyidina Umar hiji embang sing sabar nomor kadua awe mah bawel teh bakat nah cenah Gusti disebut bakat pikir ku maneh pan loba tugas lalaki dipigawe ku awewe kewajiban awe nyeuseus nyangu ngaramet ngarasuluh ngegarpuh kewajiban kewajiban lalaki tapi dipigawe ku awewe wajar bawel ge ngeunaheunnya urang dia digitukeun tapi kadieuna nama nu pamajikanna bawel teh keur ngecebrek kelenengan solusi ragejengna di pangku atongkeun kana jero sumur modar cenah sia temangkuk sababaraha waktu tina jero sumur bijil tangtungan jangkung badak kumisna sang digelngan sia cenah saha ai jin geus sabaraha taun cenah sia jero sumur 400 tahun nah cenah ieu make bijil teu kuat di jero sumur aya we bawel kan cacakan jin ku awe bawel geus teu kuat komo salaki ibu maksudna mata kulah bawel yang nyandung idina ya maka karena kadang-kadang nyandung yang ada muntah ya belum ada yang nyandung dumeh dina HP salaki nomor nanti di save nanti adek tukang elas nelpon suara awewe dari tak kene dari serahkan umawi lain teh hoyong cek urang dia panteng izinan atau kudu minta izin ngorolos kudu minta izin satu cek hukum negara cek hukum agama mah kudu minta izin sah ngan sabuni-bunina geus nyaduk geus 4 tahun teh kanyahoan menjaga akal mah kitu peta kalakuan hargaan ye perasaan kami ternyata akan hianat kami ke 1000% namplokeun kepercayaan dan ternyata aku akan dihianati bejana akan geus 4 tahun boga pemajikan 2 kahayang atuh teu minta izin ge ngomong-ngomong cek pamajikan jawab ku urang ya si urang nyandung kapangi pangna teu ngomong teh kitu hampura pan kawin teh ibadah ari ibadah diomong-omong eta teh ria maka aing teu ngomong ieu mah dibaca so teh pan katingali kiceupna hayang nyandung itu so teh kawani timidi mustami tapi ka kiai nu ngomongna sarua hayang eueuh kawani wangsul deui tah horeng kanyataanana diaplikasikeun di gabieu urang teh jang ibadah fungsi utamana di mana geus ibadah naon sagala antara ujian di Allah lain ku sabar deui ku ridho ditarimanana ge lantaran Allah begerencana nu jauh lebih hati daripada eta dan moal kitu ibadah urang lamun dina sirah urang teu aya ilmuan moal rintih jiga tadi moal tartib ibadah moal nyuna kabatur we sautak saeutik bid'ah sautak saeutik sautak saeutik fitnah jarah kubur sesat bahasana
aya ge cenah dalilna doib cing teh cucungik sia we nu bid'ah lain jarah kubur lain mulul dan beungeut sia cing teh nu bid'ah sadia kunaon da zaman nabi mah beungeut pijiat kieu cing teh padi kota mah rejep teh padahal tingali dina Bukhari dina Muslim Rasul tiap mingon sok ngajarahan kuburan di kebun korma teh Rasul lebet ke kebun korma kepenak eta ahli kubur keur disiksa cek Nabi potongkeun palebah korma bagi dua tanjepkeun dina kubur ieu tanjepkeun dina kubur ieu selama ieu masih baseuh siksaan ahli kubur diringankeun ku Allah tapi tiap nu disumpingan termasuk hawa ku si eta dibid'ahkeun lalajoan dina Bukhari dina Fathul Bari sarahna Bukhari Nabi tiap tahun sok mencit domba ditaros aya naon cenah teh Gusti ieu hari di mana pupusna Siti Khadijah keur daging domba teh anterkeun untuk ka si anu eta teh tatangga Siti Khadijah baheula bageurna teu katulungan anterkeun untuk ka ditu eta teh karabat Khadijah naon salahna ayeuna di dieu hawa mencit munding ping-pingna bahankeun kamu balik ngarah nyunah juga Rasul tapi da teu kitu ge ini matak di dieu alhamdulillah para ajengan alumni di dieu ayeuna ngayakeun alumnian hayang ngundang berkah ti Allah nu lewat ridona guru da masing jebrok ge ilmu ari ku guru ka guru urang notolerkeun mah tong gede teh harapan ilmu bakal berkah tapi alam kiwari jelema masanten teh tepati hayang ieu mah di Sukabumi we aya perusahaan Korea GSI Glostar Indonesia karyawana santrina 28.000 saha karyawana nu sarakola santri diterima asup dirinya henteu naon sabab da teu boga ijazah ti isuk tepi ka sore sakitu baheula keur sakola bagawean di setrap asup ka GSI gawe ti isuk tepi ka sore nangtung di setrap ladang naon ladang sakola nu masantren model di dieu termasuk kuring sakola mah henteu ngan kuring kuliah mah kantos aya Pak di mana kuring kuliah di UGM teh Universitas Gigireun Masjid harita nyokot jurusan kastrologi bab kerak lamun nu sarakola jadi PNS model pacamat PNS gajihan sebulan sekali nu masantren kiai punten gaji dengan daguan bulanan tak percaya lalajoan tah mun Gusti ngerasakeun beres ngaji gajihan meureun tong bab dahareun bab boga pamajikan nu boga ilmu mah kiai ajengan santri mualim kabeh pamajikan garelis teu percaya lalajoan ti wetana seret Cipatujah ti kulonna seret Surade korehan majikan ustad kiai ajengan mualim kabeh garelis naon sabab boga ilmu cek urang gelar tanghi geuning aing pernah nempo aya kiai boga majikan goreng eta mah apes nu matak nu geulis keur kiai nu goreng keur hansip kok kadinya kelanan tukang tani cau nu panghawarana cau Lampung cau Lampung tadi cau Lampung tukang tani yang ketika kadahar depan satahun nu masantren kiai sak jam leuwih cau asa kurang lalajuan kayak coba dina mobil aya eueuh ageuna teu di Arab tukang tani hayang jadi beas pare timidi danurkeun tepi ka bekah bener hejo koneng tepi ka dibuat dipoe tepi ka kadahar jadi sangu sabaraha bulan 4 bulan beriduna 5 bulan nu masantren kiai sajam setengah beas sakarung tingalikeun na mobil aing aya di lemur nini hayang boga hayam tepi ka siihna teu kapake truk panteu anggeus satahun da teh kiai ladang masantren punten aya rezeki ti Allah sajam leuwih hayam aya dina mobil di batur punten aja kan di batur
tong kasinira acan mau didenge asa bodoh datu diberi ku panitia di ayeuna sok tingali dina mobil bias geus aya hayam dina kisah parantos aya tadi pan ti pabuaran aya acara jalan ke Tegabuleut di Parapantatan di geus mega beas hayam amplop nya tatak tong ringrang eta mah jaminan Allah kamari we kuring nguping rek Haji Akbar saminggu deui ka lebaran kakarak daftar berangkat hajian ka ditu pan daftar tunggu ayeuna 28 tahun Sukabumi wallahu alam cianjeun entong riweuh eta mah nu kitu jaminan Allah matak ibadah ngarahtigieun ilmuan matak karuweung kareuma ka sawah ayeuna mah hijrah sing tigin kana waktu poe Jumaah mun bisa maksimal istirahat minimal kaluweung kareuma ka sawah poe Jumaah jam 8 perantos wangsul bawa HP bandina HP sok aya jam terus tiksakeun ku urang teh hirupan tak kieu tuh hirupan ya empok ku urang teh hai nyaritakeun anu maju poe Jumaah terus teu boga HP jam tangan bawa macul numpang galung tah model kieu punten mata nganggo jam teh itu lain ku aku buktina dalilna lamun nya ge aku jam leuwih ti 50 juta hargana bakna di dieu leres pan ieu mah sanes dalenjang pamer jang kontrol waktu bakna di dieu teu neueuh HP ge kan kikieuan we tuh bari ngareret kita ge nyaho setengah jam tilu parapat sajam kanyahoan jeung tenempok jam mata batin teh bari ngararasa jeung ningalikeun mata dohir kondisi mustami pan mustami teh katingali kiceupna geus lineuk dan ciri nu balik ngaji kudu beres acuk urang dieu abdi masih kena cenghar tingali cara diukna tina sila jadi nangkep tuur dah itu iya iya tong dibuka ya ciri baca nu balik maksudnya wios mah saraosna we saraosna acan abdi mah teu nangkep tuur tapi tingali Pancasila nangunyar tuh juga wios mah tong ditilepan mah saraos menciri bahasa nu balik mata lainna naon bisi kabloksokan cek nafsu mau cek nafsu sok bobodo telah tong sok hitungan 3 jam 2 jika HD nya ngaji 3 jam 2 izuk jelema gebrah tu salat subuh kadang saya latang kabobodo ku nafsu dak cek guru baheula keur ngaji di Banten ade lamun ceramah cenah jaga baheula jaga tanya mun ngaji geus sajam mustami bisi capek-capek si teu kahartieun kahartos henteu itu mencek sami teh kahartos buruk nges kaprek nanya kan hadir ya kahartos henteu henteu da acaranya susi gopak atuh kahartos henteu utajan henteu cek guru lamun ngaji geus sajam nanya mustami kahartos henteu geus beres kacapek-capek sakitu berusaha hayang sana tepi ka kahardi sajabat di kahardi teh hayang nyeplos diterima ku hatena baru can kahardi kan matak aya ilmuwan mamangga sing kalitong tebih teuing ini paingan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat nu iman nu boga ilmu tong keusieun handap darajat diangkatkeun darajatna ku Allah tong tebih teuing para dengannya sum tahlil we ni dionang tetangga dulur di hadaran linggih ka Ronghok iraha malam minggu rek naon syukuran bari tahlil datang atuh pinter nu bodoh pangkat rakyat kiai santri tukang tani tukang ekonomi ngaleut ka imah tetangga rek naon milu tahlil cek bumi teh mangga cenah kalebet ka jero mangga cenah carali mangga cenah ngaleueut ngarinum atuh saya aqua kajengan mangga cenah krating deng dina tahlil ke dina ngaji kieu meureun teu pati galib sugan
hakikat nama rezeki di Allah terus namun rezeki mah Allah napalkeun rasa era kana hati panitia kan ieu pura-pura tengah denge mah cenah ngaleut sumur cenah ditampi ngadinum atuh atuh bagi rokok kabeh nu bodoh teh sabungkus ewang sanes sakumaha sabatang dikena gelaskeun dirinya 5 batang sami 5 batang kena gelaskeun pas natangga mah jeung masyarakat di badog 5 nana teh degekeun sia tukang cucermet teh leunjang maneh sorangan 5 aneun teh cuma dua kliuk beri bumi bongoh cicikeun teh teh sarua we bangsat teh ge kumaha ka kiai terus ajengan sok nyesep kantenan cek kiai dupi nyesep ajengan beri Samsul Sigiros Ardat Marlboro udah ngapilter sampurna mil cek ajengan kolosor sabatang tuan ieu sabungkus eraeun paling goreng eta teh 4 bungkus dina tahlil mah na ngaji ge mah sabungkus pantesna duduk dia tahlil dipingpin ku jelema nu sirahna ngagolak ku ilmu agama beres teh ke cibiri bumi hatur nuhun tos kerasa rumpaheun punten teu dituangkeun di dieu mung ieu hatur majeng kanggo neda tuang garwa jeung tuang putra keur bodoh naon besek tong pusin asina ge tusek besek dari boga teh datang ka imah bihun 2 lamar bari geus saseun ulang saguruhul pas kebenaran mitohan ngajang disubuhkeun boga huntu hiji teh coplok ngegel tulang kumaha ajengan boga ilmu besek sanes besek lahir naon dus tak bingke naon dus punten sareng di bahanan dus teu hayang teh sing eusina kita butuh hari orang hejo keur bodoh mah titik serut besek keur ajengan mah pangrasa punten katuangan tong diserto disangakeun mung ieu hatur majeng ka mejar sabun itu bahasa ieu mah ai pribadi satara mimpin tahlil da kerasan kagungan mertua teh spesialis komandan tahlil mun poe Jumaah teh talaga wangsul jarah karombok mertua naon sabab dianggap di alam dunia manusia pang bager-bager teh mitoha anakna timiti lahir ketika dewasa diparaban dipakaian disakolakeun pasantenkeun dewasa kawinkeun cengkling dibawa minta ganti dah ada naon mata kitu ge manusia pangbageurna atuh nyimpang cenah bade ngopi mangga cing teh eta mah mitoha bageurna sakitu teu ngaji suguhan kopi ieu mah ngaji eueuh matak aing tetep we nya mitoha di baraka panitia eta ngobrol alhamdulillah dinten kamari mah apa kenging job tahlil teh 3 kitu pokona nu kadua mah waktosna pada asar cenah ting rezeki ti Allah ting penghargaan wae keur boga ilmu ting teh kumaha kitu apa kita dibikeun ka mama bahasa cek umi jang meser sabun dibuka teh ku mama 3 juta leuwih da ngaharu kuring eta ting pindah wae aing jadi komandan tahlil gitu eta saparapat jam teu pika 3 juta leuwih tapi dipikir deui tahlil saparapat jam 3 juta leuwih dakwah mah komo berarti mutak terus we jadi pikiran nu kitu mah dan setiap melak tangkal ibadah mah pasti jadi dahanan kembangan buahan teuti dieu Allah pasti mayar lewat jalan lain tak punten bisi nuduh kisah sok ngahargakeun pangapunten era kabina-bina Rasul mah hijrah di Mekah ke Madinah 500 kilo Sukabumi Semarang kirang langkung jarakna ngangkleung mapai padang pasir turun gunung ungah gunung bari diudag ku musuh bari Nabi ma as'alukum ajri in ajriya illa 'alallahi rabbil alamin moal minta buruhan ka umat cukup Allah nu ngaburuhanana betak tong sok riweuh tak baik atuh urang di abdi mah pun anak rek sakola moal masanten der sakolakeun tong masanten ngantong nyalahkeun teuing anak lamun ngajoglokeun jaga di akhirat ka neraka Allah kafa lil mar'i isman ayyajhala ahlahu fi umuri dinihi cukup berhiji jalma urusan dosa mah teu kudu jinah teu kudu mabok teu kudu maling
Mahi kudasa ngabodokeun anak pemajikannya urusan agama, mahi kudasa eta ge jang modal tikar ka neraka Allah. Allah min dzalik. Tak beres ngaji ayeuna mah ieu isukan si perubahan hijrah giringkeun anak majikan geulis kasep ngaji mamah neng geulis bojo akang anu pinter jung mingguan sing hade ari ka bojo Nabi mah manggilna ya Humairah istriku yang cantik yang kulitnya kemerah-merahan urang mah ganti ku bahasa Sindang barang mamah neng geulis bojo akang anu pinter ieu mah dumeh kulit pamajikan hideung manggil teh sangeunana hei Hajar Aswad sing hade ari ka bojo naon sabab fitrahna kodratna kaum awewe diciptakeun ku Allah perasaanna halus jaga perasaanna taros ka awewe ciri awewe perasaan halus mudah tersinggung leres awewe mah perasaanna halus suarana halus kulitna halus matak awewe mah makhluk halus tak loba pemajikan bawel tong riweuh baca we kursi da makhluk halus mah sieunana kunaon kursi mamah gelis pojokan anu pinter jung itu ngaji samperkeun kiai barudak dalapan tong dibawa bisa ngaganggu keun dek diasuh dek teh darah daging akang ieu merek mingguan boga anak genep dibawa kabeh nu gede hayang jajan anak nu kadua main karet nu katilu cecerewetan anak nu kaopat hayang nyaduk hidungna ngomongkeun panitia breng teh tiga jiga nyiruan pindah kiai mustami ngagembreng bagi tugas jung kitu ngaji barudak diasuh ku akang gerohaneun can anggeus ku akang dibereskeun seusehaneun can dipoe ku akang dijemur mamah mah jongjon mingguan bawa pulpen bawa kertas kiai nyaritakeun keterangan agama ku mamah tuliskeun beres mingguan mamah sing mampu dakwah hareupeun akang geus nyarita kitu carok ibu boro-boro pan meh lagi cadu ngaji pagoyan nguseup Nete menang kiai nguseup apek teh deui sugan 18 peuting nguseup tadi carek ku agama dan udah carek teh lain dakiah ngusupna cara ngusupna ieu mah ngusup ngebelekur ngong adan Allah dan leuk hukumul teh tiga geulis keneh hukumul matan pamajikanana sapatu keneh guru Pemboy komitohana boga minantu pagawean ngusup ngomongna dasar minantu pangedulan salah tukang nguseup pangedulan da ceuk kuring mah tukang nguseup jelema daekan nguseup lubang ti magrib di sisi wahangan tepi ka subuh perang nage jeung tunuh ngelawan tiris berhala nage orai hejo orai ulang ngebelekur ceuk saha nu kitu jelema pangedulan brai beurang totogeun jujur lubang ganti nguseup genggeh tepi ka lohor can seubeung keneh milu kana kulah ngilok lauk lepaskeun tungguan risia lelar gawe lauk geus di darat baru dilepaskeun cak mikir atuh kali mais badak masalah besar na rumah tangga boga lalaki ilmuwan pagawean nguseup keur lalaki ge masalah besar boga pamajikan eureuna ngan hayu hantem ngiridit tapi kaledeg eta lawang pantok ku tukang kiridit malah ayeuna mah sapoe teh 3 kali online teh kurir teh hayu nganterkeun malah kuring pernah basul masail ngabahas masalah jual beli di online di MUI di kota aya nu teu ngamenangkeun aya nu ngamenangkeun tapi tingali dina majmu sareng muhadzab teu nanaon asal eta si kurir teh sebagai wakalah ti pemilik barang bari dibuktikan teu cocok jeung dipesan kudu siap dibalikeun deui bari kudu ijab qabul jeung nu ngawakilanana nuhun nya mang mantok we geus ijab qabul teu sah jual belina ge sajebana tinggi di teh di kasalaki teh tepi ka hayo di press kapana deuleu tetangga usaha teu sabaraha kamari cikeneh kulkasna geus diganti 7 pintu da mukakeun ge sia make taraje cenah sagedengeun tinggi di teh sosobatan deui teu eureun jeung Bang Emok aya kabuk sidang barang Bang Emok sok sobatan cucungik sia teh yang bangkrut lain cek kuring cek Allah dina Quran yamhaqullahu riba cepat atau lambat ku bergelut jeung dunia riba bakal musnah hancur lebur bakal bangkrut hayang untung wayur di sedekah sing rajin sedekah
Lumawisin balangsak moal Allah ngajamin ma'afattu min zaidin fahuwa yuhlifu, sesuatu barang sedekahkeun Allah nu ngagantina. Allah ngaganti lain tiga manusia bang murahna 10 700 800 ribu sedekah ka guru da masjid bangun da percuma beunghar oge tara sedekah. Matak ayeuna mah ganti gerah hijrah tina koretek kana berehan tina tadina si Haji Muhyiddin ayeuna jadi berehan. Matak ningali masjid butut bangun pasantren madrasah rekrugruk sumbang yatim piatu balatak santuni rana rayap perawatan. Anda investasi ngalah laku di akhirat jauh dari cek Nabi mana kosomalu min sadaqatin bal jadad moal ngurangan harta disedekahkeun balik tadi tambah wedongeng na jelema berehan jatuh miskin mana buktosna urang lalajo heulana zaman Kangjeng Nabi aya sahabat beunghar jenenganana Abdurrahman bin Auf beunghar na teu katulungan Nabi sasangem cek Nabi nu beunghar asup ka surgana telat 500 tahun dibanding jeung miskin paceak Abdurrahman bin Auf atuh yang bangkrut Gusti paparin abdi kamiskinan bangkrutkeun abdi ya Allah geus urang minta kitu. Can ngadu-ngadu make Allah marjukni asa teu kaci. Malah sakali waktu mengaduan ge sentimen Gusti paparin abdi rezeki sing kapeser mobil Pajero. Mobil Avanza mah kana tatanggi we lah cenah. Sentimen teh. Dongkap emaran hijrah ke Madinah berangkat ke salah sawiasna Abdurrahman bin Auf memeh mangkat cek Abdurrahman bin Auf saha diantara dulur kami kaum muslimin nu butuh bekal harta duit dinar dirham kok tah nu kami ari Gusti ka Madinah bade moal naon moal bekal naon cukup bismillahi tawakkaltu ala Allah cengkling berangkat dongkap ke Madinah dasar urat beunghar tepi ka Madinah teh beunghar deui di Mekah. Nabi sasangem deui cek Nabi nu beunghar asup ka surgana telat 500 tahun dibanding jeung miskin dengek deui hayang bangkrut hayang miskin. Di Madinah warga Madinah panen korma buruk teu laku ku Abdurrahman bin Auf dipeser dengan harga normal. Saha nu boga korma buruk bawa ka dieu ku kami diweuli bayaran ku Abdurrahman bin Auf. Saep we hartana. Disangka mah rek miskin rek jatuh miskin rek balangsa tumangkuk sababaraha waktu di negara Yaman aya utusan dumeh di negara Yaman keur kakenaan ku wabah mun di urang mah kamari geureun virus corona ditalungti ku ahli medis obatna eta wabah teh iwalti ku korma buruk jeung cenah siar ka Madinah saha nu korma buruk bayar ku maneh datang teh ka Madinah pan uninga nu korma buruk mah iwalti Abdurrahman bin Auf ceuk Abdurrahman bin Auf kira manfaat mah jung bawa teu kudu dibayar anta cenah Gusti dapi barang negeri digaleh dengan harga 10 kali lipat daripada harga normal. Cepat dibayar. Pertarosanana jatuh miskin bagi beunghar. Bagi beunghar. Ieu mah ku panitia alumni ditarget 200.000 iwan kumaha wokna dasar panitia teh gebdeg-delehan. Pan aing teh mukim anyar kene ceramah can laku tahlil ulun percaya. Hayang teh atau cenah 10.000 we keur aing nu sok padahal mereka guru bentuk khidmah hiji 800.000 diganti naik ku Allah ieu mah rajin barang mereka guru di mana keluarga nu paeh pakaian nu paeh disayidkeun ka kiai lain sedekah teh teh mesti ngaririwaan gablegna ngerasa ieu teh cenah teu raos pun bapa teh teu karaos tos matang 10 tadi pisan 40 di internet almarhum teh pun bapa ngantunkeun raksekan peci sorban jas koko gamis seong kaanggo geus ajengan saminggu sakalina dinten Jumat ganyaranana sing ngocor ka almarhum pun bapa atuh ini paehna teh pecek rek leutik sakieu boga jas dibikeun ka kiai nu awakna jangkung badak pan dipake teh seret tetap lamun disinang barang nempok nu make jas seret moal salah ti nu modar teh bisi terhina sedekah moal yadul ya khairu min yadi subla tangan di atas nu sedekah teh jauh lebih terhormat daripada tangan di bawah nu disedekahan panu dibere manaprak ti dieu leres nu mere mun sedekah ti dieu mata kuring lamun ngaji ge aya rezeki ti Allah dibere ku panitia tara ti dieu nyokot besok ti dieu
ngarah terhormat. Da percuma urang ayeuna beunghar ngagulei-gulei banda turun subuh datang maghrib ngumpul duit tapi keboga duit miliaran tadi investasikan jang buat akhirat hakaneun baru kira-kira. Badul pamajikan kang sing percanten akang maot abdi setia moal kawin deui tai. Tahlil 7 ge mata mah tina balik pantau teh nyerangkeun tahlil gitu. Mana ieu cenah korbannya. Nu dibahankeun mah ukur wae ieu mah kuring we kamari ka Mekah jeung lamun beh dituna pan tukang ngarokok sapoe teh 4 bungkus. Di dieu teh sawara selop dibawa dina tas kuring sorangan pasti dibea cukai diucutkeun supaya parat ka itu dititipkeun ka jamaah nu lain. Dugi teh ka Madinah da gelombang pertama di Masjid Nabawi, dugi teh ka hotel dirawatan deui tah rokok. Da titipan urang ayeuna nitipkeun ka masjid, ka guru, ka pesantren, ka yatim, karana jeung sajabana jaga dan khairat dirawatan. Da fisik duitna dibawa tong fisik duit miliaran, HP we HP ka kubur jeung mayit wajib cek ahli fikih dikali deui. Kalau kurang sinang barang beunghar boga duit miliaran paeh bawa ka jero kubur duit 1 miliar cek munkar nakir marrabuka cek mayit moal duit 1 miliar munkar nakir jeung saya tong marrabuka urang damai we damai. Kieu urang mau duit 1 miliar bisa jajan cilok. Cek malaikat nya teh sih aing barakakan getara. Kumaha duit supaya laku di ditu tukeurkeun ayeuna anu tadi teh ka yatim, ka masjid, ka pesantren, ka guru. Tong waka mawat heulaanan ka Mekah we moal duit rupiah yang laku di Arab Saudi tong alit mah tukeurkeun ka kana real. Pada urang berangkat moal duit 100 juta rupiah turun tina pesawat di bandara King Abdul Aziz di Jeddah jeblos ka matam restoran bahasa Inggris mah toko kejo daharan tadi dinya sangahna bayar kulit rupiah payu mah bawa nu laku di ditu mah real urang boga rupiah yang laku di Arab Saudi tukeurkeun rupiahna kana real. Entong make sieun Allah pasti ngajamin matak fungsi tugas urang ayeuna mah ibadah nu sejen aplikasi lain aplikasi tambahan model HP tadi ya. Nate menang dia boga HP mangga teh teuing keterangan nyaran da ceuk paham kuring mah ya. HP mah sebatas alat. Nu jadi persoalan cara ngagunakeun HP leres. Ieu mah ari kana sapekter teu beuki ari HP pangweuteuna. Gunakeun kana hal nu positif jadi pahala kan tenang. Ta model Haji Ibrahim kewakilan komunitia ngonang ka kuring lewat HP datang ka imah lewat HP bari negerek naon ngonang ku datang ka imah kariweuh-riweuh kudu nyuguhan lewat HP manfaat. Tapi gara-gara HP teu sadar jelema jariah dosa awewe kecepes mandi beres mandi jedeg dan halis badak diletikan pipi karemot dimikapan bibir genep hampir pahili jeung bibir mayit dilipstikan jadi sedang dan cokot ning HP teh ini nanti karena teh nah kaciri nu osok moho nyaheun ceklek gini upload kana medsos kana pacebook buka ku lalaki lain mahram ditingali ku lalaki lain mahram jariah dosa. Perhan nusok sopa selfie tipe tinggi undang dosa tapi jariah dosa nu teu karasa malah kadang-kadang gara-gara HP jelema teu sadar boga jeruk hiji memeh di dahar dipoto heula ceklek weh kadang kiai keur ceramah teh bukakeun ieu teh naon ceuk dituruban foto ceklek upload karena Facebook buka ku jelema saja jagat awe nu keur nyiram dia ku metap hayang jeruk urang Brebes malah lain nu bodoh-bodoh teh jelema ngarti ustad kiai ajengan mualim masak jeung baturna belum peteuy belum pedak memeh di dahar pasak dipoto heula ceklek upload kirimkeun kana WA baturna di Bandung bari tulisan ka urang Ciwidey teh mangga urang tararuang sok mikir anu ditawaran orang Bandung ari kejo di Sinang Barang hari gitu milaraan sanes nah nabi nitah gitu malah cek nabi idza tabahta waqtir ma'aha wa ta'ahad jiranaka
di mana anjeun nyayur anjeun masak tambahan sing loba caina hek bagi tetangga ari ieu boga jeruk hiji mila jelema sajaga malah aya nu leuwih parah awe balik di warung balik ka imah plong pantok kasabak salakina keur hees ngaringkuk sampingna nyingsak sigi kanyutna jeung hel da kowe edan mah lain ditutupan teh kalau ditong toyong leh ke dipoto upload deui kana medsos saya bagi tulisan foto salaki tah nu kieu lalaki dage teh padahal cek Islam mah jaga nama dan kehormatan suami kumajikanana jaga nama dan kehormatan istri ku salakina kumargi kitu wangsul di kana pokok bahasan horeng tugas pokok jelema ibadah ngan ibadah moal bener teh ilmuan atuh sing darek ngaji geus aya beres ngaji urang ibadah tigir awal waktu nu tadi teh komo poe Jumaah ieu mah panyae eta poe Jumaah setengah 12 kakarak balik kecepes mani bari lila mani teh da cokbun heula jam 12 kurang 5 kakarak ka masjid dupang depong ka jero kosong keneh cenah daling ka jero tadi kalah ka ngelepus di buruan masjid mang cenah hayu buru ka masjid acenah jeung lagi can datang kena meulan kiai ge mung meulan kiai nyiar kawalat we cenah tigin geus tigin kana waktu dilatih jiwa ragana hatena bakal disinghareukeun ka Allah ku lewat media salatna beh dituna usul ka Allah bijil rasa tina hate kabeh ge gerak Allah urang mah la haula wala quwata ngagoler tah teu daya upayana urang sok kuring ngaji ye moal di aku mustami calik kieu teu berangkat lain karena kuring bisa ngaji lain ngaji genah sanes dibere era kana hatena era dan untuk era mah ini tuh juga itu dalam menjaga era bertahan mata tong di aku ieu teh kersana Allah calik dan untuk rasa era mah tingali alasan budak KS berarti tadi budak geus molor ciri teu daya upayana kuring Gusti keur sakade ulah nyebut al-halaj atawa Siti Jenar sanes ngan ieu mah bakating ieu teh urang teh gerak teu daya teu upaya udah kuring nyekel kuleungeun ieu jauh weh rasa nu bijil tina hate cek hate asa cangkeuh cek rasa bae ngandek sing hireumeun Gusti ngresakeun cokot kuleungeun belah dieu teh matak daya upayana cek hate teh kawasna itu ngaji teh geus jam setengah jauh weh rasa tina hate paingan cek rasa teh capek atau bisa can sajam setengah mah cenah tingali atuh ku mata pan dibere alat ku Allah kieukeun jam deuk tempo ku ieu bener pas jam 12 penting ieu ngariung lain karena gerak panitia gerak Allah ngan nempelkeun ka panitia kuring ngaji tapi ke jam 12 gerak Allah geus tercatat di Lauh Mahfuz matak ulah sok di aku nu aing nu kuring urang mah beji terhak kunafakai nu Allah model kuring nutup tapi ke jam 12 pas sahandak bisa ngalarang panitia moal TNI sanes camat lain geus nepi we pas sesuai jeung di Lauh Mahfuz teu percaya tong ka ditu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.